kamu berbuat baiklah kepada siapapun, niscaya kebaikan akan datang kepadamu dari arah manapun. So, kepikir kurang hayang loba nu alarus datang nyieun ka alusan ka saha wae jalma teu dipikiran. Kami toha reka tatangga reka saha wae pokona jalma teh kajal sakabeh jalma alus. Cek bahasa lain, kalau kamu hidup mau beruntung, jadilah orang keberuntungan orang lain. Kapaham aja? Can kepahamnya nggak ulang gini. Jadilah orang keberuntungan orang lain. Batur teh pangijem urang ngarasa untung, mitoha boga minantu urang, cek mitoha aing untung boga minantu maneh. Cek pamajikan untung kang abdi boga salaki akang. Aing ngarasa rugi. Aing teh rugi boga salaki maneh teh ngan ribu we aing. Teu pernah mereka alusan. Oh, udah ngarasa untung. Anak ngajadikeun ngarasa untung, coba boga bapak urang. Tatangga ngarasa untung boga tetangga urang. Inung bapak ngarasa untung boga anak urang. Eta no hebat mah. Eta orang hebat. Orang hebat teh hiji indung bapak nu sarure, kadua guru mursyid, katilu jalma bodoh getol ngaji ka guru mursyid bari ikhlas. Orang hebat. Jalma beunghar pinter syukur, jalma fakir kuat sobar, jalma tobat tina dosa. Eta orang hebat. Mau ditinggali latar belakang moal kan. Jadi kudu paham orang hebat. Jadi lamun urang hayang jadi orang hebat kudu kenal orang hebat. Tuluy jadikeun guru ku urang, indung bapak di guruan. Guru mursyid di guruan, dia orang hebat. Jalma tobat tina dosa, orang hebat. Jalma mujahadatun nafsi, orang hebat. Can bener tapi keur merangan nafsu, sangkan dina bener ikhlas. Eta orang hebat, sanajan can jadi hebat. Tapi geus masuk ke wilayah orang hebat kan. Jadi lain jalma nu pinter, getol amal, ikhlas lain gitu hunkul orang hebat teh. Nu bodoh keur ngaos ikhlas ge ka guru mursyid hebat. Ku Allah dijadikeun jalma kuring datang ke perusahaan, di antara manajer teh aya nu laporan, naon Pak sampe ngaos ya di perusahaan karyawanna aya 500. Naon Pak abdi teh bisa salah digawe teh kudungan sok mah yang bijil itu salah cing teh disalahkeun mah kudu ato. Urang teh pinter karena kesalahan kapangi ku batur. Belajar tina kesalahan nu hebat mah lain teu salah, nu belajar tina kesalahan, menyadari kesalahan lalu belajar. Eta nu hebat mah. Lain jalma teu salah, salah sing teh. Saha jalma teu salah sisok. Tuh cenanya ari geus papangi jeung pajengan hate jadi reug-reug teh. Maturus jadi moal cenah. Atau disalahkeun kudulungan kudu. Ulah bener disebut salah disebut bener atau salah eta belegug jauh. Mau pinter-pinter tuh. Betul ngajak santri baca kitab. Ajengan ingat baca kitab bisi salah ya. Ngajak salah suka jengan atau cok heuleun disalahkeun atau keun santri. Sabab ikhlas ngajina. Berarti nu digawe teu ikhlas kudunungan disalahkeun keheul eta teu ikhlas. Ya cek Ba'dul Hukama ahli-ahli Allah hirup gagal gara-gara hati teu ikhlas. Ikhlaskeun hati. Kan ikhlas teu gampang. Modal ikhlas naon? Makrifat ka Allah. Mantap Ibnu Ruslan panggeulanan wajib ka manusia makrifat. Geus makrifat ikhlas dina amal.